Besok episode konten Ngacapruk keempat bersama Pak Adit. Kurang ngobrol urusan Vespa. Kita mah ini memberi halus kita jadi. Punya cicing. Sok jadi Pak Adit teh ketua komunitas Vespa Tasikmalaya plus ketua Laukoi. Lain. Raja Koi. Dia koi nya hiji 3,5 juta we. Kali sebiji tadi di situ 13 paling ini. 13 gitu. 13. Jadi Hello urang kalikeun heula. ya, Lamun 2,5 juta. kali 2,5 juta kali 13 32 juta 500. lain. Ambil nu bae hiji cenah. Anu Pak Haji. Heeh. Aji melayang 2,5 juta deh. Ngobrol Vespa heula lah. Vespa we nu Jadi ada. ieu Pak Adit. Nah, sih resepna Vespa teh. Nah, Pak Adit memang tujuannya teh bisnis we. Karena kena jual beli da Vespa alus hargana nya. Nanti beli ada ya jual beli bisnis semacam-macam. Atau ada unsur lain. Unsur lain dan misalkan Hobi gitu. Hah? Hobi nya Hobi, aya kepuasan batin. batin gitu tah. Terus nah hayang gaul jeung para dinohong anu biasana pan ketunya artis aya pejabat aya. Aya. Jadi ayo mah asup pintu masuk urusan gaul. Nya. Saeun aja. Lain saya mah bae urusan teh resep we. Tidak ada ceritanya. Atau urusan saya mah bisnis ini apa? Beli we. Urusan teh mah. Mun aya nu kaciri hobi mah ya. Kaciri hobi disebut teh aya istilah ngumpulkeun naon? Kolektor. Kolektor. Lain Ay, Pak Adit, lain kurang depretor. perhatian, ya, kan? Di mana aja aya langsung. Tapi isu teh ya gitu. Orang yang mikir Pak Adit bisnis kan. Tah ayeuna Pak Adit jujurna sih kita mah yang gali informasi. Terus aya gaul di dalam kitu teh kumaha gitu. Mun ngeunaan. Mun miluan. Heeh. Ingin pernah meuli Vespa mah boleh berat. Vespa mah gampang nu padu teh nyeum heula hiji. Aya 10 teh padu teh. Ya, gitu. Dari- Pak Adit. Intina masih ya resep we. Kana Vespa teh. Leuti dulu ge aya Vespa mah tah ieu hiji Pak ieu. Eta ti tahun sabaraha? Eta Pertama tahun sabaraha menang eta? Di tahun sabaraha menang eta? tahun 2017 Lain eta mah. 17 asana mah. Hah? 2017. 17. Kami nyetian teh. Nah, itu resep intina mah Itu bener. Aya N, salapan N di mana teh? Malang. Oh. Jawa. Nah, Malang. Ieu kapungkur sabaraha mesena eta? 2017. Murah ka itu 10 juta. 10 juta. kita masuk Tahun sabaraha teh? 2012. Tahun genep 4. Tahun genep 4. Ayeuna sabaraha pangaos eta? Pasaran ayeuna Hmm. aya nu genep 5, aya Lah. 55 kumaha Bayang Vespa. tina 10 juta jadi genep 10 juta. Iya, cecak aja kan. Dengan unsur bisnis keharti. Ya mah Nya karti pisan atuh. jadi di Jawa, cenah mah di Jawa, cenah bener tadi Jawa mah. Jawa aya. Cenah malahan mah aya info. Udah sama Pak Adit pernah ngobrol. Jadi aya hiji Vespa edisi khususnya. Edisi tentara teh mah di Kongo. Karena teman terbatas jumlahnya teh. Kusab terbatas beri jeung antik baheula bismillah. Yes, pasaran hargana tah. Tahun sabaraha eta? Zaman tentara ka Kongo itu seberapa? Tahun genep puluhan. Masa disebut tiga Kongo, Vespa Kongo teh memang hadiah atau pemberian pemerintah ke tentara Tentara eta, Kongo. bibit ke PBB Kongo. Hal itu mah antik. Kunaon mah aya narasumber khusus Vespa eta nu leuwih paham. Memang ai alusna mah cobaan urusan Vespa kan. Nampak dia. Dari Oh, saya mah ada. kur resep gitu jadi teu apal teh. Gini,
Saya ikut ningali Pak Adi 3 B atas ya. Hmm. Jago Vespa kali lain, ahli-ahli Vespa. Jadi mau bisa ditipu mereka mah. Ayo, 30 juta. Ya, mana eta? Waduh, cenah ya mah 1 juta cenah. Atau sebaliknya. Ya sabaraha? Kurang diperkirakan 5 juta, 10 juta cek mana mah. Wah. Oh, pas mama sebenarnya mah. Tapi ini mah baru palit karena jelema teh geus arah paleun nya. Vespa. Ya, sebagian besar Apalun. mereka Vespa mah. Ya, sebagian besar. Jadi Jadi, lamun aya nu neangan Vespa teh mau bisa murah anger. nah, atau apa mana kieu urang teh ini ke lemur nya. Lemur teh lemur pisan we lah. Aya di lemur teh aya kolot anu bogaeun Vespa mah heubeul. Siga anu kitu mah tawar murah kene bisa berenya. Namun teu apaleun. Mun teu apaleun. Tah anu kitu neangan teh kudu teh nya. Da aya nu di kota mah Justru hese nu gitu. saya di kota mah. Jadi Vespa teh sok di revisi aja seperti itu. Direpain. Ya, di restorasi ya tuh. Di Tasik ada. Oh iya, tukang cat mah ya. Ayo dari Pak Adi suka mana? Bandung wae nya. Betul, dikasih Tasik. Aceh. ngecat mesin. Sonde. Ya paling ngamodi pada ngerestorasi. Restorasi. Tah eta. Ada yang ngarestorasi teh kumaha eta dikumahakeun. Kapan Vespa nu dibeli teh biasana mah. Dicat ulang gitu. Ulang. Besi kawan aya nu koropokan kumaha teh? Nya dilas deui. Jelas deui ya teh. Nu halus mah anu naon? Anu asli di pabrikna kene can diku kumaha eta nu mahal. Tapi anger aya nu heubeul-heubeulna aya koropokan padi teh. Nya kajen teuing kitu mah. Da aya nu fanatik. Owner dealna Owner deal mah aya. Pokona mah asli di ka mesin kana naon ka ban-ban asli. Tah eta nu mahal mah. Jadi nilai sejarahnya. Lain. Komunitasnya teh kumaha? Aya di Tasik aya sabaraha ratus? Aya di Anggotana? Tasik mah kudu mah aya kita jeung ketuana teh. Kudu mah Apa tuh teh? Tantan. Tantan. Komunitasnya teh SOG. Aya SOG, aya PAC. Oh, itu hiji. Itu hiji komunitas Vespa teh. Di Tasik teh. Bahasa Indonesia berarti. Ngindukna aya teh. di mana? Aya di Eh. Tasik. cabang di Tasik mah Ya, cabang. Pusatna aya pusat. Aya SOG mah nya ke luar negeri aya. Oh, Ke luar negeri. Inggris, Malaysia, Brunei. Mana deui luar negeri teh. SOG teh. SOG singkatan naon singkatanna? Scooter Owner Group. Skuter. Skuter. Lain skuter. Skuter. Jadi naon teh SOG terus PAC PAC. terus PAC aya pusatna. aya Vespa Tasik naon gitu sebutannya. Pak Adit asup ke dua komunitas eta. Gitu. SOG we hiji. Tapi menang asup ke dua. Sebenarnya Oh. Kudu hiji. aya aturan aya gitu. ADART na. Oh ya artinya. Oh, gitu. Nah, Tapi lamun papangi gitu paek ieu pan Tapi ari teu- udah Teu ieu rasa panggil di jalan ge nya sarua Vespa mah barengan we gitu. untuk si gaya kan geng-gengan gitu. Gitu. Ke. Nah, justru eta Nah. cenah urang oge justru solidaritas member non ngaranna teh komunitas Vespa mah cenah jempol. Nya. Jadi cek peribahasa mun anu buku hiji teh gentoring Ya, bisa kana teh. ada bantuan Vespa. Nya ge beda ieu Beda komunitas. Salah Beda. luar masalah Vespa. Tapi kade aya Vespa nu sok rombotan itu naon eta urang? Nah, itu mah Vespa gembel. Nu siga gembel. Nya. Salah diterapkeun geuning. Nya eta mah Vespa gembel. Kalau teh asik na komunitas eta. Itu terasa sepeun kalau gitu mah ada ngeganggu lalu lintas gini. anu eta nu Yo. lobana di Pemerintah taman. gini. Oh, ah, iya. aya anu gitu. Urangnya rada teu nyaman nempona teh gitu. Ya. Yo jeung alokan jalan lagi deui. Lain. Hampura eta. Anu ieu na menjadiana sok mah kita lah. Ya, gitu mah tuh ngarusak iya. Sebenarnya mah ngarusak komunitas ya gitu teh. Nya. Entak mun aya event-event Vespa gitu mah teu meunang asup biasa nama. Ya, itu naon maksudnya eta tadi? Ya ada event aneh, ulang tahun SOG Tasik misalnya. Nah, teu meunang asup gitu mah. Kebalaan. Lain aya ieu naon ngaranna teh aya tujuan khusus teh komunitas eta dina ADAR teh.
Kudu jeung ketua eta mah ngobrol. Ya gimana Kayak intina mah nama dululuran we. Ya salah ya solidaritas eta nih. Sok aya event-event sosial amal naon gitu. Oh sok aya. Nah, eta positif. Udah event undang yatim piatu gitu berbagi sembako gitu aya. 900 eta oge teh di Tasik ya. Hari pastina mah teu apalnya kudu Perkiraan. aya lah 100 lebih mah. Terus lebih. Tasik unggul ya teh. Nya SOG Tasik. Aya grup nanya, grup PA gitu aya. Aya. Kabupaten jeung kota bisa. Hiji. Banjar, Ciamis aya. Garut. Nyepan aya nu lain mah geuningan motor teh nya geng-gengan, sudah tawuran. Kespa mah henteu nya. Henteu. Beda komunitas oge. Henteu tara Bahkan cenah lamun panggil jalan teh saling ngahurungkeun ieu lampu. Meow. Gitu. boleh bantu lah gitu. Jadi ini nama positifnya. Intinya Bang Pak Adit asuh dia positif. Positif. Kalau mau negatif Pak Adit mau asuh. Mau asuh. Aja deh nyantri atuh. Nyantri mah gitu. Ngan hari Amin. ngan hari nyantri ulah nyantri teh oh iya mangka dewe gitu nya. Da loba santri Salah ya. nya santri teh. Komunitas Vespa wali kota ge asuh. Asup wali kota gitu. Kabeh harus Wali sepuluh. kota Ridwan Kamil. terus Ridwan Gubernur. pejabat pengusaha ya. Loba pengusaha. Kepala itulah. Loba. Nah, jadi memang aya unsur gaul jeung ukuran itu mah aya loba untung mah. Bisnis ge bisa jadi Hiji bisnis. Nu kadua lamun Pak Adit jeung Dudungan seperti semen wali kotanya atau minimal karir teh kieu can teh kudu. Gitu kayak karir. doi ieu sia Vespa nu Pak Adit. Bisa kata dongeng ini Pak Adit jadi Vespa teh dibeli ku betul dibeli ku kau pegup mantan ini hargana juga tadi kita sebenarnya Paling ngejual sebarat ya. asal Eta mah bebaturan. Hah? Bebaturan meuli teh duka 30 duka sabaraha deui. Pak Adit meuli. Bebaturan. Baturan meuli ka sa? Meuli ka Pak Adit. Teu ka bebaturan deui, Nah. 30. Mun teu salah mah dijual 65. Kasaha teh? Ka orang Bekasi, itu orang Bekasi dijual di ka eta cenah ka pauh wae beja mah. 200 Ting 200, ting 100 gitu. Aduh. 100 asal mah ting 100. Ayeuna mah Pak Ye jadi lamun di kota mah paling semarahalnya urang semua kabagean kota mah. Lamun arek urang ini ke Palemuran. Oh, Palemuran. sekarang woi Hah? sekarang woi Nu leuweung saeutik. Nu kaleuweung. Da komunitas ge aya mah sok aya dikumpulkeun ku bae subuhan. Kalau ada baik subuh dia khusus Vespa Itu khusus komunitas motor. Diijikeun ku bae subuhan teh. Heeh, diijikeun. Nya sieun kamari kitu nya. Ya, diijikeun gitu di komunitas mana-mana teh kabeh. Kira ngaji deui cenah dieu. Jadwal subuhan mah. Kudu aya jadwal deui. Oh, jadwal dia tuh. oh jero wae resep kan Nya. resep kan yang ada jadi ayah aneh gitu udah pesel gitu kurang lebih mana Nya. mana Iman masjid. Hah? Iman masjid ya. Nya minimal kieu tuh, minimal mere motivasi ke orang dia gitu nya. Nya nu kalau mau berokan dia suara seperti asuh bae. masih lagi asuh nanti pernah kali nomor 4 nah jadi intinya positif kan Vespa deh jadi kadang-kadang kayak oke sih di antaranya batur jangan anu miring sumir kan urusan Vespa teh lah nah cenah arulin wae dan gitu makanya orang kayak ngobrolin padi teh ingin ada info lah agar supaya masyarakat ngerti gitu bahwa komunitas Vespa teh dengan segala macam event-event itu positif kayaknya daripada nu aneh-aneh nu aneh-aneh dan kurang iyalah kurang manfaat ini bukan manfaat wawunya mulai kota
bisa menang proyek. Nu Wah, penting iya mah balur, beli tiap kali teh balur. Nah, Ini eta kemana? silaturahim teh. silaturahmi. Misalkan orang ini kemana? Ayah. Gitu. Silaturahim teh Berarti aya agenda event-event anu sifatna periodik teh. Ayah. Bulanan, setengah tahunan, setahunan gitu aya. Aya Intinya kalender kegiatan gitu. kalender nu rutin mah ani tiap tahun. Tiap tahun ya. setahun sekali berarti mah Hmm. ulang tahun. Ya mun bisa mengusul orang pagit ngeulah. Banyakeun lah event-event. Ini Padang. Sifatna dia Ada Padang. Ayo. Adeui lah. Anu sifatna sosial. Nya. Nya rada di frekuensinya di prioritaskeun di kerapa tabungan yatim doa apa Ira deui sosial. Hah? Sosial ira deui. Naon teh? Sosial. Pas aneh ke tanggal sebarangnya ada kudu deui sama Oktober gitu. anniversary Ya, anniversary. Anniversary Vespa. Soge. Oke Tasik. Hari kegiatan sosial eta nu biasa ngasih makan geuningan. Kemarin mana ya teh? Di mana? Nya ini soge mau ngasih makan kemarin setiap malam naon berarti teh. Malam Sabtu. Nya ini teman pribadi pribadi masih kene na. tuh masih Mas ya. teman tuh urusan jeung perpespaan terus deh aya hubungan teh jeung urusan politik Oh, buat sama murninya morning. si wae ngan ari nu numpakan memberi sekali-kali Ah, biasa we penumpang mah. numpang gelap aya Geus we biasa eta mah. abegan nanya Kebaikan we eta. kamu merendah nama pantan zaman pemilu atau bisa wae kan dimanfaatkan Nya. ngerti sah-sah aja sih kan dia mah yang apa ya orang Kudu mah ngonang ketua nang. Ketua nang. suatu saat orang ngobrol Slengker tahu apa komunitas. setiap slengker anak Vespa teh oke Ai slengker mah berdiri di atas golongan kan visi misi lagi. Sama arek ongkos slengker ongkos arek pejabat ke arek Eh, rakyat biasa arek kumaha ge. Nah slengker mah aya. Kan arek Vespa mah khusus buka Vespa gitu. politik dan lain organisasi politik lah jadi semua golongan masuk usia tidak mengenal batasan usia profesi berenang kan dia sebagai organisasi terdaftarnya Terdaftar, IMI. ormas itu kan IMI. tercatat di kes bangkol ini Di IMI. Ngiblatna ka IMI komunitas ieu mah komunitas Oh. otomotif mah. oh gitu jadi dianggap anak IMI gitu nya mau induk nanti IMI Makanya hidupnya IMI gitu. Jadi terdaftar di IMI gitu. Jadi lain ormasnya. oh. Komunitas otomotif. biasa punya kanal medsos eta komunitasnya Aya, medsos khusus aya, ya Instagram, Facebook, naon Twitter gitu kan aya. naon isinya teh medsos itu kan Kegiatan-kegiatan touring itu kan kembali lagi kan touring ke mana? Ke Aceh. pernah pada ngilu ke itu Tuh, nggak kuat. 2 minggu tuh iya kudu cuti gawe. berarti nu touring gitu mah nu anu lain urang udah pegawai lah mau bisa pegawai mau Wah. ninggalkeun pegawaian dan kita mah pengusaha Bayang ke Aceh bisa. ayo urusan koi kumaha ya urusan koi aya nu nurutan Pak Adit di bawah hareup gagal Nah, Ustad ingat deh nurutan koi sekarang koi geus gagal Jadi hari Pak Adit mah memang dijieun ini naon teh kolam oge dijieunna kudu profesional. Benar profesional. jadi Matak mahal hobi itu nya matak hasilna oge nya halus halus.
Hari saya Hari mah saya mah nyeuna disebut bola hobi lain, salah-salah. hari saya mah penikmat lah gitu. Hari disebut hobi mah kan kudu Nah, kudu apal ya jenis Penikmat. matak tadi oge penikmat paritna. penikmat Ada iya. masalah penikmat masih penikmat Pak. Ini matang masuk duluan nebeng ke Pak Adit penikmat iya. Jadi teh apa gitu jenis hiji-hiji lah teh gitu. Kudu nempoh lah kari limon ini nanya teh. Jadi jadi setiap rata-rata Oh, wah, ngaran Jepang atau kieu mah. Dan berhenti Jepang asalnya. Nya Jepang. Bisa kumaha. Orang mah masih ingat itu teh Kohaku tuh. Hah? Itu Ayo Kohaku. dimaksud naon lah urang pernah maca F hiji cenah naon teh maksud F1. hiji teh. Oh, F1 teh anakan di Impor. imporna Anak impor, anak impor nu kahiji. Lamun geus dianakeun deui, geus lain Nah. F hiji deui F2. Nah, F2. F2 kayak nanti F3. Si goblok. Peru mah. Tapi nu ngaran-ngaran hobi kurang diperhatikan ya. Barang Vespa tadi tahu. Jadi wis standar harga sebenarnya mah Parwek mungkin mah. lain maksudnya. Lamun jalma bogo ya, nu hobi eta nu resep. Bisa urusan yang harga sabaraha Oh. mau dibeli gitu. Nya. Tah gitu. Asal resep duit aya Siga karua melau koy murey gitu. Tah manuk sarua wae. kudu mah itu jeung manuk. Ya, Karek kan. resep saya kana manuk mah jeung teh bisa ngurus. Tah eta. Dari Jadi nu aya kelebihan Ari mengurus gampang. lauk mah panggampang-gampang na ngurus koy mah komo lamun kolamna geus alus gaki mah teu loba nu diurus maraban unggul. Bener. Si maraban unggul kieu mah. Kayak herang we tuh ya teh. Da ieu Hampir 2 mah tahun. sirkulasina bagus. Bagus pokoknya mah kolamna. Ari manuk mah memang hiji maraban, dua ku dibersihan, dipoyankeun. Tapi dari ku hobi mah, ku resep mah, resep we memang ku kurung. Gitu. Memang ku kurung. Sabar-sabar lagi dibeli we da resep. Baru aja manuk sulayan. Buka hobi, hobi. Pan aya burai roh. Padahal ucing, Kucing, kuda eta kuda, kita kuda. mana hobi. Gula tuh olahraga lain. Hari mana Onta. kuda itu memang diwajibkan sebuah skill gitu lah. Dah hal pertama kuda dalam itu bermobil atau naon lah Ya. senjata perang. Jadi kebutuhan kunder menurutnya, kebutuhan sekunder menurutnya kuda teh. Primer murah zaman berprimer. Kumaha we ieu namun kebutuhan ke mobil gitu. Boleh Oh, gitu. mobil mah. Alat transport kuda perang kuda. Gitu. Makanya mahargana aja. Kan akhirnya kuda lebih mahal daripada mobil. Cenah? Nya kuda mahal enak. Ya. Lain kuda delman. Miliaran tuh kuda. Kuda nu bener gitu. Kuda delman ge ngajuta teh. Hah? Kuda delman Sabaraha? ngajuta teh gak Juta gampang. ya teh kuda teh. Jutaan kuda. Lain. Hari kuda delman. Tapi yakin eta nu paena kumaha sok dikubur. Dipencit lah Oh, masalah. dipencitnya? Pencit. Dijual ke pasarnya. Di dahar. Dagingnya mana? Ya, Antara aya di pasar itu daging kuda enggak saeueur. aya. Nya di Ciberwo bae mah ya. Aya sok coba. Yang kuda pan aya nu resep pada yang kuda. Juga bah kuda tidak mahal kuda delman. Kuda teh. Kalau mau kuda balap nih ya. Hari kuda balap mah kuda pacunya. Di urang aya itu. Aya kene kuda pacu. Di Pangandaran pasti kaya. Kalau iya. kita sih tadi ta. Cilembang ya. Pangandaran kaya. Beneran. Tuan kuda. Nah, mun kuda pacu mah ya lamun ieu mobil mah Ferrari teh meureun Heeh. mahal ge edan eta. Dan
Sudah perawatannya kayak mahal nih. Yang sulap. Udah gitu mah. Jadi hobi teh menangnya. Mana orang kawin. Ini Ngan- saya dari Kan ulah we ditelantarkeun mah gitu. Nah, eta. Karena boga lauk tadi paraban. Kapan makhluk Allah kene sarua. Boga manuk tadi paraban. Boga hutan tadi paraban nya atuh sarua we jeung nyiksa makhluk Allah kene. Salim lah itu namanya. Hmm. Sifatnya karena makhluk hidup mah. Ayeuna mun hobina lain makhluk hidup. Jadi kieu misalkan hobi ngumpulkeun jam tangan mimiti tahun sekian atau hobi usap atau hobi naonnya kumaha Nyari hobi anu teu ngalanggar cek syariat mah teu naon. bebas nilainya Bebas. Teu asup mubah gitu. bisa asup kada Komo lamun kieu mah ieu model nya Pak Adit ye. Pak Adit teh nguput lauk koi. Terus maraban niatan we urang rek maraban makhluk Allah jadi sedekah tah. Sedekah jadi ibadah. Rupa nu salah mah urang ngukut tapi itu di paraban ngelatarkeun kata nurak dosa mah teh. Jadi ibadah mah Pak Adit teu kudu mere keluar teu lain teu kudu kata. Jadi lamun keluar teu mere oge Pak Adit mah geus mere ka lauk. Mere dahar. Masa lu aja mere dahar ka ucing. Yang bae nyieun ka kalampoi ya mending mah kudu nyieun. Jadi lamun enak Pak Adit mere dahar ka lauk sedekah. udah yang malamnya Mere dahar ka nu manuk sedekah. Bae teu kudu koy eta. Niatan we urang mah mere dahar makhluk Allah gitu we. Nila. Adik ningali lauk teh abdi sok tenang ai parit gitu Heuh. jadi aya aura Puasa geunaheun adem. Dem tah ting faktor lauk ting faktor cairna ari cek dina Quran mah lain lauk. naon Anhar, Cainya. sungai. Cai. Sungai pan unsur sungai teh cainya. Nah, cai anu naon? nah kadenge Saling cai gitu. Jadi terus caina herang, aya laukan, pan nikmat. aya kehidupannya Nya, jadi nikmat. Nah, itulah yang oke disebut. saya ngumpul malam teu mangeunah lauk anu Nah, ketenangan hidup teh eta. Surga engke gitu teh. Nu leutik mah iya. Iya surga leutik mah. jangan tapi cek feng shui udah nggak pernah baca ya mun imah hayang seger tunda makhluk hidup naon wae di imah jadi itu bener konsepnya makhluk hidup itu teu kudu lauk teu kudu ucing ya naon wae pohon kudu aya hiji we jadi nu hirup di imah teh anu menghirup oksigen salian teh urang jalma tah imah feng shui tapi imah Cina ilmu Cina tah eta teh mawa aura positif cek ilmu feng shui tapi eta teh bisa dirasakeun sok menyimpan itu seger Segera ya cai, terutama cai. ya Seger. Da cai mah tuh kebutuhan utama cai. Unsur kehidupannya. Nu mata perum ieu teh ulah bikin ka beak cai. Tapi alhamdulillahnya teh beak cainya. Alhamdulillah lancar. dah Mau saroleh di perum mutiara. Soalnya pan kena hujan. cai mah bisa bahas urusan cai berurusan jeung akhlak jeung perilaku orang teh hujan cai sumur ya cenah ya cekolot mun buka sumur sumur itu cenah anu menta cai teh dikoretkeun esok saat Sat. eta teh aya unsur naon Pak? Heh? Aya unsur akhlak dirinya urang eta mah kumaha Ya jelas cuma tuh unsur alat. Anu jelas mah pada hari cai pan lain milik urang teh. Milik Allah, sarua jeung harta. Harta kan milik Allah sarua. Cai milik Allah. Mana cai dikoretkeun milik Allah dikoretkeun ku urang, emang urang saha? Agama aya tapi aya aya silokana model api. Gambaran kemarahan. Cai gambaran teh selalu tunduk, taneuh, sabar. Emang eta aya ya.
Maksudnya Hari- yang mau ya nya model di cai Jawa. teh lambangna teh karena cai mah turun pasti kayak kucurkeun ka mana-mana ge cai mah kan pasti ke handap Heeh. amun cenah pikirkeun anggar ka luhurnya ayeuna taneuh dijejak suka ngadat kamu gitu kan berarti sabarnya cara mencai cenanya tunduk wae kudu tunduk Jadi eta mah silokanya. nya silokan teh simbol teh Eta teh Lembut lah cai mah. ilmu Jawa. Ilmu Jawa. Tapi da Cina ini sarua juga euy. Cina udah boga ta ilmu filosofi gitu kan. Simbol-simbol gitu siloka-siloka gitu ada. Ayeuna Kan mah aya unsur teh aya air api angin saneuh nya Nah, eta teh saya can manggih kina ensiklopedia Islam mah jadi referensi mah gitu. Jadi itu spesifik di Cina mah spesifik diajarkeun yin yang terus naon lah ini. Tapi dah mungkin wae bener. model angin Heeh. cenah Angin. nggambarkeun teh sok goyang tah jadi nggambarkeun teh jelema mah sok loba pendirian bisa wae lah. Tafsirkeun mah. Nu penting nafsirkeun positif we. Tah. Lantaran ini mah persiapan biasa persiapan nyubuh. Jadi kudu istirahat. Ya. Oke. close of the door